Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di Subbidang Akademik Hima Pensatrana, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, baris ngadugikeun runtuyan kontrak kuliah di Siaku UPI. Mimiti saderek tiasa muka Google Chrome, Mozilla, atau aplikasi sejenna tuluy ketik student.upi.edu. Sabada eta login nggunakeun NIM sareng password anu kenging ti web ACS. Tuluy di belah kenca aya tab. Saderek tiasa milih rencana studi, tuluy klik IRS. Syarat kontrak kuliah nyaeta status pembayaranna sudah SPP sareng parantos gaduh dosen wali. Saderek tos tiasa kontrak kuliah ku cara milih mata kuliah nu kudu dikontrak di semester hiji. Pikeun milih kelasna saluyu jeung kelas nu tos ditangtukeun. Eta kelas teh kedah sami sadaya nu dipilihna. Saupama saderek kelas A, mangka milih mata kuliah nu sadayana A saluyu jeung mata kuliah nu kudu dikontrak. Satuluyna pilih mata kuliah nu rek dikontrak ku cara klik kotak ditungtung belah kenca nepi ka katingal aya tombol centang. Sabada milih mata kuliahna, scroll ka handap. Saderek klik tambah keusulan. Mata kuliah nu saderek pilih bakal muncul di rencana studi. Tuluy scroll deui, bakal aya daftar mata kuliah nu tos dikontrak. Sabada eta klik usulkan. Ayeuna saderek kantun ngantosan ACC dosen wali sewang-sewangan. Saupama bade ngontak dosen walina, tiasa klik di kolom pesan. Tapi omatnya kedah marhatoskeun basa anu digunakeun nalika ngontak dosen walina. Sabada di ACC ku dosen wali, dina rencana studi bakal robah jadi sudah kontrak mata kuliah saluyu jeung mata kuliah tur SKS nu diajukeun. Aya tulisan sudah di ACC. Sabada kitu scroll deui ka handap, tur klik selesai. Saupami bade diunduh, tiasa klik tulisan KRS kanggo bukti atos kontrak kuliah. Alhamdulillah parantos rengse sakitu anu kapihatur. Hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun.